Eta teh ka hobi pak suami sayur sop hulu embe ieu teh keur dipotongan tah ku paksu meser nama geus bersih buluna cuman encan dipotongan doang tah ieu keur dipotongan urang sayur sop we tah ieu keur ngagolotrokna saeutik geningnya geus dipotongan mah tuh jadi sakieu tapi ieu teh seger seuneuna leutikan lamun seuneuna gede lila asakna make pakean tomat we tah ieu teh sambal hejona dikulub heula da resep keneh sambal kieu sambalna misa besing arek lada besing kurang lada bisa tambah gitu pokona mah mantap ieu mah seger nikmat aya geus asak tuh haneut keneh ngabuel pokona mah seger ieu mah make bumbu racik ongko tapak suami teh arek barangkat gawe Jumat jeung Sabtu teh libur geninganan kur sapoe liburna poe Kemis doang nyarap heula guys mantap.